keur fakir butuh ka Allah. Da aya nikmat ijad jeung i'dad. Ijad jeung wujud, imdad anggerna wujud. Tak gitu. Di mana orang butuh ke Allah, berarti orang fakir Allah beungar gitu. Lamun orang diri ngarasa beungar, ingat kana nikmat nu aya di urang teh imdad jeung ijad aya. Atuh lamun kitu mah kuring teu pernah beungar. Waktu beungar ge fakir, rek teu fakir kumaha waktu fakir. Saoka. Jadi lamun urang ngarasa beunghar teh hartina beunghar teh teu butuh kan. Ngarasa teu butuh ka Allah teh ta eta tingkah hate nu teu nyaho ka Allah. Jalma anu hatena teu nyaho ka Allah tentu hatena ngarasa beunghar. Dalamun nyaho mah ka Allah moal ngarasa beunghar. Sabab waktu urang beunghar Allah nu ngabeungharkeunana. Urang jeung beungharna tapat damel Allah. Mana nu urangna? Disokan. Di mana kabeh tapak damel Allah, kabeh nu Allah, eueuh nu urang. Atuh lamun urang boga pangabutuh teh geus we mentana ka Allah. Jadi salawasna urang butuh ka Allah. Eueuh hiji waktu anu diri urang teu butuh ka Allah. Jadi salawasna butuh. Kulantaran butuh fakir. Ngaku diri fakir. Gitu. Matak jalma anu ngaku diri na fakir teh eta teh jalma nu ngaku sifat kaabdian. Rek salat butuh teu ka Allah butuh. Naon butuhna ka Allah? Mere rusdu, taufik jeung hidayah. Mun Allah teu ngadatangkeun rusdu ka urang, cadu moal bisa salat urang. Berarti bisa na salat teh butuh ka Allah. Mere rusdu ka urang. Dina bisa anger bisa. Dina salat anger bener salat. Butuh ka Allah, butuh. Nikmat imdad dina salat. Jadi ijad jeung imdad teh tumerap dina sakabeh makhlukna Allah. Urang bisa salat, bisa dijieun ku Allah, anger aya bisa dijieun ku Allah. Eta nikmat ijad jeung nikmat imdad. Ci sok iraha urang teu butuh ka Allah. Rek salat butuh ka Allah, rek dahar butuh ka Allah, kiai rek muruk butuh ka Allah. Lamun awan nikmat imdad jeung ijad di kiai rek muruk cadu mah bisa ngawuruk kiai teh. Itu kan. Nu matak salawasna urang aku fakir. Batur mah keterangan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin teh. Lain urang sedekah ka fakir miskin unggul maknana, mana hakikat mana mah. Allah sok nulungan, Allah mere pertulungan ka jalma anu ngaku sifat kaabdian. Sifat kaabdian teh Gusti abdi moal bisa salat mun Gusti teu ngabisakeun. Abdi Gusti moal matak istiqomah dina ibadah lamun Gusti teu ngaistiqomahkeun. Dina sagala urusan urang butuh ka Allah. Nu matak aya nu dibere nikmat ijad teu imdad. Salat bisa dibisakeun salat urang ku Allah. Dina hiji rakaat mah tapi nu kadua dicabut imdad. Maka salat teu bener waktu nu kadua. Sabab hate teu milu salat. Rakaat kadua ka mana hatena? Nongkrong ka gardu. Karena naon? Eueuh nikmat imdad. Urang usaha untung, ternyata jadi rugi. Tah imdad dan lu dicabut ku Allah, maka orang hayang untung terus, maka butuh terus ke Allah. Karena naon? Karena maparin nikmat imdad di Allah. Itu. Tadi geus diterangkeun mereka hartikeun henteu ganggu kan mah. Ieu teh ngahulang teh aya nu ngarti henteu ieu teh. Aduh aing teu kapaham itu cenah.